Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoba bancakannya, aduh ya Allah. Tuang di luhur gunung, alhamdulillah sareng para kesepuhan, para tokoh adat. Kang Aden, mangga. Kang Asep, Kang Herdi, Kang Oki, Ayi Toni, Abah. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Enjing bade saum urang silih bersihan. Aduh Neng nuju naraon Neng? Nuju naraon raos teu? Raos teu? Alhamdulillah teu. Alhamdulillah bancakan sareng barudak. Bagi sangu koneng sanaos sakediknya. Tapi barokahnya barokah. Mudah-mudahan naon anu nu dituang teh sing janten ngajantenkeun jalmi saroleh. Ya, sing palinter sing jadi calon presiden, calon menteri, calon dokter, calon jami-jami anu ngamumule ieu kabuyutan Gunung Sangyang. Alhamdulillah. Tuh. Kang Oki meni serius maka berarti lapar bener. Kok mau Toni mah. Nyoba laparnya bah. Alhamdulillah. Jadi tak ya nanaon tapi kumargi ieu mah pangitan anak barokahna pangitan bade saum. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi masih kena dipasihan kesehatan pangitannya napas anu masih melekat di tubuh urang. Mudah-mudahan dinten ieu 11 April mangrupikeun puncak perjuangan pribados dina ngamumule Gunung Sangyang setelah ditetapkan tanggal 11 April. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumatan aya di dieu gunung. Kumaha bah? Perjumatan aya gunung di dieu. Jimat wae abah makanna jimat wae. Nah, teu bangsa para buat nani aya. Gitu. Wah, Toni saa ieu semangat. Ngadangu jimat. Semangat dah. Alhamdulillah. Kang Herdi mah bari ngintip aduh. Jimat naon? Jimat hirup. Jimat ngapung. Dua warna. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dari Dinas Pariwisata, dari Kementerian, dari para tokoh budaya, tokoh adat tergerak hatinya untuk kita sama-sama setiap tanggal 11 April kita adakan napaktilas untuk ke Gunung Sangyang sebagai bukti bahwa kita dari komunitas budaya Salibangani dan KPKGS untuk ngamumule Gunung Sangyang. Kemah budaya pasti akan ada, tetapi kan sasi Agus tapi kaping 11 mah penuh tadi teh Kang Adennya di kaping 11 April mah perjuangan orang sesuai dengan SK Kementerian tanggal 11 lah bahwa kita ini mulai ngawitan ngamumule ngahiap ngajadi ngajagi ngariksa Gunung Sangyang. Gitu. Hatur nuhun, saya Andi Suhartini sebagai pupuh kabuyutan Gunung Sangyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.